Ngadamel stok nugget anti ribet, tur low budget. Hai 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 ayang besti, seperti biasanya Mika gawe sapopoe anu di konten ke. Kebiasaan setiap hari nasi abdi mah ayang besti sudah menjadi kewajibannya nyaeta muka-muka jendela tur pantona cenah namanya meh keberkahan pagi hari nana teh masuk ke dalam rumah. Wang heulakeun heula ngepel ruang tamu minangkana nama ieu teh ayang besti bising ujuk-ujuk torojol aya Bapak Presiden Prabowo. Bae cek eta hayang bestinya tadi tamuan ku Bapak Presiden ge tah ari keur gagawe subuh-subuh kieu teh heug aya ngaliwat kitu Bapak Dedi Mulyadi cenah kieu naros. Ece nya nuju naon cenahnya subuh-subuh kene mending geus pakpik-pek barang gawe. Mohon Pak Dedi biasa we ari emak-emak mah nya kudu subuh-subuh kene pakpik-pek di dapur teh kitunya ari jelo teh mere 10 juta geura ayang besti ieu cenah keur meuli pideungeun sangueun tah sabulaneun. Pasti kacida erek disuhun na eta Bapak Dedi lain Bapak Dedi na acisna nu 10 juta disuhun ku sim abdi ayang besti. Geus cenah ulang ngahayalkeun duit 10 juta anu eueuhnya ayang besti kalieur-lieur tah sim abdi teh gaduh aci 10.000 dipeserkeun we kana daging tah tina dadana jadi we tiasa ngadamel nuggetnya dira di bumi bahanna ge saya aya di bumi ayang besti pedah we gaduh dodolog-dogan hiji deui nya jabat teu dicampuran si aci eta si nuggetna ge nya ayang besti kapan kitu geus sababaraha minggu meureun aya sabulan mah tara meseran tarigu tur aci ambekeun salaki ayang besti ari apaleun gaduh stok tarigu tur aci teh kapan kitu sim abdi mun keur kadatangan teu mirasa kana barang tuang teh nya ayang besti sakitu teh aya deungeun sangu wae mah eta di bumi teh ida angger ngagorengkeun tarigu tarigu ditinyu make cai tuluy diuyahan di pecinan digorengkeun we sina garing anteng ayang besti mirasa deui barang tuang oge ayang besti komo lamun dicoerkeun kana sambal goreng hejo meuni bakalan lebih pedo eta barang tuang teh beda carita ari pideungeun sangun keur barudak mah ayang besti tara loba rupana kitu lamun aya dagingnya daging lamun aya endognya endog tai ayeuna namanya cim abdi ngadamel stok nugget teu eupi sabaraha poeun sugan mah awetnya bade dititipkeun kana kulkas nasi mama da kapan kitu tacan gaduh kulkas sim abdi mah ayang besti.